tungtungna jelema teh boga rasa pangbenerna ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalahna kaituna cegekan we geureuhan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur buka deui hadis cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur geureuhan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil tah eta nu liruk sakma sedangkeun setiap maca ayat setiap maca katerangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan heeh ieu mah kalah beuki menculak kalah beuki naik nafsuna teh beuki neutreuk boga rasa pangbenerna teh padahal lamun balik ke semula mah pantina eueuh kan kanyaho manusia melit tina bodoh ge henteu pan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tah cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntalanna eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta liheurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jeket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jeket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema mareh nuduh kasih aing jelema lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati saja merubah janggi sore rajentar kapake isu ta eta jelemana nu matak ceuk hadis ungdur makola walatangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk rasa eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep tah nu mantap ulah adean ku kuda beureum harta batur aja abu-abu manehna ngontrak tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah itu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain teh teh lain balik sorangan
Kayak geus jempe. Nah, udah lebar atuh. Ganeng mah. Da ieu teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu lah dan anu mah. Bener ada ganeng ah. Lebar. Teuing butuheun teuing naon. Sakitu hadiran teh lebar. Kitu yang Lain dikaregeupkeun. ngan sakieu we ti dewek mah. Mi HP sisir jeung minyak. Kade ka Anjurman Japarko. Minyak rambut kebaheula. Sing balik sia ngomong teh. Engke aing kumaha lieur ku sia. Mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun. Eta dirupa kudu Lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong. aya nu basangkal. Tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah. Aya nu sok luar kleok dina Pengalaman naon? Adam, aya Adam naon? Kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik. Aya Adam main. Adam Jordan aya. Alah. Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh. Ngajepepeng. Heeh. Kana aya rohan. Tuluy di rohan ku saha? Ku pangeran, ku Allah. Dawuh Allah teh kami dengekeun, abe jelas. Kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam. Tiup tah. Jadi we hirup aya rohan. Tuh gini. Eta Candi sanenyo acan. Acan ngadenge acan. So, cing cerdas. siknya nama pinter. Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam. Ditiup we. Jadi rohan. Jadi naon? Hirup. Dina hirup teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas. Begini. Can aya denge. Kakarak kusik. Karek bentuk panon. Tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat, he para malaikat, geura sujud maneh ka Adam. Sarujud. Di antarana naon? Nu karasa ku sia. Oh, da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho. Tah eta nu matak loba nu pasehat teh. Teu pagih barangna. Nya. Para malaikat teh sujud lain nganu harti kitu. Lain sujud boleh salat. Si sakali deui. Duh. Sia da nu ditah teh. Pikiran waduh. Cik, Sujud di dinya teh ngawula Ngawula. ka Adam. Di antarana awas, nu awas, denge, nu ngadenge, terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia. Aya sabaraha ribu malaikat. Anu musik ngalikeun teh burukan. Anu ngaluarkeun angin, anu ngenyot angin. Tapi aya nu teu sujud. Rasakeun ku sia. Naon? Rasakeun aya nu teu sujud. Naon? Salilana teh aya ngagubrakeun ka urang. Naon? Nafsu. Tah. Bisi teu pagih barangna ku sia. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi benar. Apapun lu
nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan teh kolaborasi luar biasa aya bawangan balik pan aneh nya Pak naburukan gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak hah nya tah di mana mau teh paralik deui we kana globalna aya roh kanjeuna aya eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana ti dunya kapanasaran kawani kasieun heeh di dunya tah eta nu tinggalan mah anu kakeunaan ku lapar ku aus di dunya la ilaha amuing ayeum kawas ka mantan pacarmu kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga jangakeun diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna nah ku sia dikorekeun naon akueun sia diri sasampiran waduh ngaharti aja nama badan ana aya di kaleru kitu ana tapi kaki tua kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we cenah teh alah kumadalang we jang eta ulah baru aku ngerti matak tanya ke lain hare-hare ka kolote lain eta jelema apanya eta laluasa nya ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses keun da aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuh lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunya na buburasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeuli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana
tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nurek dibuatna nurek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon lamun kitu mah istri herang panon deui batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu we jiwa teh dipake mikiran batur we sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah sing nepi teh kana rasa kain nu nyaho ugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tah kitu jang peh jalankeun desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok meni jauh tina kitu kana usaha atuh lupa teh kana dunya kieu we atuh ye kieu we ye abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit eta we pikiran mah rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rurungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke neraka nya babari harurung harerang pikabi taun dulu jang teu nyaho yo jurali teh urang teh sagoren teh matakula kabita mode abdi kitu budak wora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh hari geus bageuning hare-hare nongongan pagi oge nongong we jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang peh pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh peh ulah keluar di masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana aya ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah tah eta teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing leuneun aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun jeung tibatan maling mending nak dagang kopi matak mah dicarekan tah kitu jang geus heulaanan sepi ka ijanya kayak di mana aya waktu samun deui
di mana aya waktu urang ngobrol deui gara lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol urang panggihkeun sajeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud silaing hah siapa itu teh mendewek acara oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat nya nya heeh eta nu galelede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina aya kitu heuh tapi nah bet loba nu korupsi mending geus eueuh khawatir aya paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal ngan akhirna ka itu da teteh syuul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan nah borangan sieun ku jurig lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi je ai pagi kabur nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu kana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur sama bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang benar oh begitu ya itu doi eta opandi terima kasih atuh dawala atas perhatiannya terima kasih Tay. Kembali. Tah kitu jak. Tah ajeuna mah urang balik we kana pokok urang. Balik dewe ka salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa eta pokona mah ieu nama urang mah ngan mi HP eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh ieu bisi ka doktrin bisi ka pangaruh bisi aya nu nyuci otak kade dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri ka eta kade tong boronya ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajaan dosa gede eta teh gede dosana teh deuleu euy diri sorangan apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing jihad walau nah sia teh meuni kamalinaan kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi nah sia teh atuh da beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom itu si goblok amuin boa-boa pikiran jaka ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebledug iya bom hukum mending bau awak jadi hate teh kudu dibom tapi hukum lain ngabom batur mending bau awak jeung bau akhlak mah